berkahna singkat ieu sairana ku santri nuju bingungna bingung kangge kapayuna bingung kangge kapayuna ngawitan ieu kenalan pependak teras nyuatan ditampi teras hubungan teras naweh kadongkapan teras naweh kadongkapan kuwargi uningan sadayana arapaleun tapi akhir teraoseun anjeunna teh ngabaikeun anjeunna teh ngabaikeun apakah ku sebab harta abdi mah jalmi teu boga buktosna abdi jalmi hina anjeun janten teu narima anjeun janten teu narima neng dihaturan nyeri anjeun masihkeun ka abdi karaos ngesekti hati nulaina kanggo abdi nulaina kanggo abdi pami anjeun hoyong terang sakitna kabayang-bayang ibarat kanuju perang diri kapanah ku pedang diri kapanah ku pedang janji anu atos laput dipikeun nage ka laut alim deui diemut dugikeun abdi nu pundut dugikeun abdi dipundut mukana lembaran baru alim sapartos nu dulu ngucapkan anu